Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matihi asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Warga-warga watu iman simkuring barodong ya di rencangan ku udep gedengan simkuring anu Asep permanen. dadeg sampai rupa teh sabaraha. Wong ayeuna simkuring aya di wewengkon warga Luyukulon kasebatna teh Kecamatan Ukraina minumnya. wong ayeuna urang ngawangkong sareng barodong lah. Materi anu kurang sok dipake sabab poe urang medar bahasa Sunda anu ditasaropun sareng ayat da urang mah urang Sunda. Hartosna sakedik ageng urang kudu ngarti seuh-seuhan bahasa Sunda. Pandina bahasa Sunda teh aya anu disebut babasan, paribasa, aya paparikan, wawangsalan. Tah teh nalika ditasaropun sareng ayat bakal jadi bahan keur urang. Jadi setiap bahasa Sunda babasan teh dina ayat teh bakal aya anu bleg geus sareng babasan eta. Contohna kumaha tah bah contohna? Tuh aya contoh mah. Teu aya. Ngan lamun diayakeun mah kieu. Jadi aya. Yo aya kan soalnya. Alah. Saperti aya kecap anu burung di angklungan, anu gelo di dogdogan, anu edan di kendangan. Jadi ieu teh jelema anu eukeur mah eukeur, macikeuh. Jelema anu keur meujeunna dina eureugejeg. Tuluy aya anu mere fasilitas. Jelema anu keur mangprang dina rucah aya lahan. Jadi aya anu ngadukung. Aya deui bahasa anu deukeut ka dinya asa mobok manggih garowong. Tapi tadi mah anu burung Di angklungan, anu gelo di dogdogan, anu edan di kendangan. babak konser rumah sakit jiwa. Nah gitu. Ya teh bahasa-bahasa anu mirip tapi fungsi beda ya. Terus aya babasan nyecepo kan ulah rempo. Tuluy anu titeulem disimeuhan. Tah itu jelema anu eukeur mah eukeur. Dina bahasa Indonesia mah sudah jatuh tertimpa tangga. Sadeuknya. Atanapi naon teh katingang pangpung di lebok maung. Bahasa Sunda mah. Tah nu borok dirorojok. Keur ateul dirorojok sok geunah kadang-kadang teh. Anu cenang narapang sih. Anu bisul 7 jadi 8. Berarti sumpah eta. Sumpah eta mah. Sumpah urut baheula aya keneh geus sumpah deui. Jadi nambahan rentul we rapang. Nah, jadi bahasa Sunda babasan lah. Anu eta kabeh babasan teh nyampak dina ayat. Kayak urang cobi adekeun lebah mana saruana. Siga anu nembe katingang pangpung di lebok maung. Sudah jatuh tertimpa tangga. Jelema anu keur meujeunna ripuh hirupna. Tuluy ku urang diriripuh. Ari cek Nabi mah pan lamun aya anu kamaotan. Kulawarga anu keur meujeunna nalangsa ditinggalkeun salaki misalna. Kuduna mah saur Nabi teh pan isna'u tong aman di ahli Ja'far. Anu keur katidareksa, anu keur peurih ati kuduna mah dibeberah. Tah. Jadi kedana mah dibantu sina guligah. Ari urang mah sabalikna. Di urang mah kalakar ieu geuning bah.
anu aya kapapaten teh ka dititipan rana. Kana rana we udah rata-rata. Eta aya pertanyaan fikih na nyimpang heula. Siga naon sababna urang teu meunang dahar nu kana maotan gitu. Lain urusan fikih hadis ieu mah, fikih urang. Pangna urang dilarang total barang dahar dinu kamaotan teh sabab ngawarah teu ecereug. Ngawarah teu bener. Jadi urang titah mikir anu lain-lain kena. Da keur dahar teh dinu kamaotan pikiran teh naon? Lah cenah sahanya isuk anu maot deui euy. Gitu. Jadi nu diharap teh sugane aya nu maot deui. Anya, teh sarjana ekonomi rata-rata. Hitung-hitungan manehna mah. Jadi mun aya nu maot teh nepi ka ceplak atuh. Atau gitu. Aya aki-aki rengkung geus galeongan da ditajong teh. Ki atuh lah paeh cenah lah iraha lah cenah geus teu kuat hayang tahlil. Hayang ngira mau berkat ya lah. Nah teh ngawarah teu bageur. Nalika urang sape krahem bala kecerakan dinu kamaotan berarti bahasa Sunda anu tadi teh ti mimiti nyecepo ka nu rarempo anu ti teuleum disimeuhan tuluy naon teh eukeur mah eukeur sudah jatuh tertimpa tangga atanapi ka tiang pangkung dilebok mau ulah dihakan da eta mah hukiat disebutna teh ti dituna kitu teu bisa da hukiat dina bahasa agama tah siga hukiat di urang dihukiatkeun tina agama teh modelina kalimat alhamdulillahilladzi ibtataha kitabahu bilhamdu da siga kitu elahna mah bilhamdi nya nah bilhamdu pan aya harfu jar make bi sebab ieu mah rek nerangkeun kalimat alhamdu gitu alhamdulillahirabbil alamin jadi teu bisa alhamdi hukiat disebut ti dituna anu tadi teh saur Amang Solihin ya ketua PJ Wargi Luyu Kulon jadi lamun ti dituna mah dina bahasa Sunda oge geus teu bisa dirobah deui siga iyalah ngaran tempat ngaran jelema Mohon kamar ieu pan anu naroskeun bapak kumaha tah cenah dupi lembur Ciawi Ageng di mana cenah atuh ulang-ulang PRT kada teu uningan kan biasanya mah Ciawi gede hoyong lemes nah gitu Ciawi Ageng nya contohna mah siga Ali pan lelepen naroskeun bumi palelepen palih mana henteu ngeunaheun gitu tah eta hukiat teh anu kitu siga di Karawang aya ngaran tempat anu ngaranna babakan tai anjing ngaran tempatna teh teu bisa diganti dupi jalan babakan gogog balik mana teu bisa anggar we hukiat disebutna teh dupi eta udu tiasa digentos ku ablas teh bah ku abdas misalnya dina bahasa dialektika disebut teh lamun memang eta terus diakui bahwa wudu teh bahasa Sundana memang abdas tiasa salat jadi sameang misalnya namanya netepan mangga wae da teu aya kaitan sareng akidah gitu eta mah yang janten syukrul ablas teu kengen tahiyatul masjid syukrul abdas syukrul wulu di urang da wulu jadi syukrul abdas tapi tahiyatul masjid teu tiasa hukiat disebutna itu bahasa Sunda teh beunghar memang ke urang larapun terakhir lah anu ngadongenge ka ditu ka dieu heula bari nyesepnya banyak mah anu gratis mah sanes eta ya teh saurema rokok obat cenah duh kaya kumaha raosna ieu raos wae pamasihan produksi ieu teh bah ieu teh nu pangmahalna sadepi oh ieu teh tapi ka teu kabeuli teh kusabab mahal urang pan matak abi mah bade nganyuk we teh da teu kapeser di konten mah beas ge kitu sadepi mah geus teu meuli nya nganyuk we sengit jajamu Krakatau ya teh rokok keseneng mama ajengan jol pinter teh jol pinternya lamun udah dia mah memang anu pinter gitu oge pinter tadina di bodoh mah bodoh we da anu bodoh mah baru ka mikiran pinter temen udah dia da uduna kita hayangeun gitu oh nya tak teu pinter-pinter urang mah cacak anu ieu wae teh nu pangurahna pinter dia
nya urang sanes abdi dasar depi wungkul berarti abdi mah ieu mah urang gitu. Aduh, murah. Nah, jadi dina babasan Sunda babasan teh bagian tina bahasa Sunda. Aya anu disebat wawangsalan. Wawangsalan mah siga kieu aya cangkang aya eusi. Wawangsalan sisiniran. Sisiniran mah siga Gunung Guntur jeung Rakutak, Gunung Salak si sawah, Indung Lugul bababutak, anangna pitak sabelah. Nah, itu teh paribasa naon teh sisiniran. Eta teh sare sepeda gagal tukang salon sanes. Eta ongko memang. Jadi aya harti anu nyumput dirinya anu kurang kudu dihartikeun dibongkar eusina. Setiap paribasa teh aya maksud jeung tujuan gitu. Tafsirna lah gitunya. Sanes tekstual unggul tapi kontekstual. Nu memang wawangsalan teh bah. Wawangsalan mah sabangsa kieu cangkang eusi teh lamun nyiptakeun mah Bentang Jabrig juru 12 biar narsis masuk surga logo Persis itu teh gitu Bentang Jabrig tak itu teh dilalahna bentang pan eta juru 12 tak ke aya korinahna supaya jadi orang Persis masuk surga atau napi logo Persis teh kudu aya kalimat sis gitu jadi aya tuluh jalan anu nepikeun harti nu tadi anu can kaharti jadi kaharti. Jadi aya sis jeung aya Bentang Jabrig juru 12 logo Persis jeung jalma-jalma anu boga logo Persis teh masuk surga gitu intina mah. Tanu biasa mah siga di SD urang pan sok diajarnya baheula wawangsalan siga teu beunang di Supadulang. Teu beunang dibebenjokeun. Mimitina pan eta cangkang, teu beunang di Supadulang. Supadulang naon dulang, tuluy aya supa dinya. Can kaharti keneh tapi sanggeusna aya korina anu nuduhkeun naon anu dimaksud Supadulang teh teu beunang dibenjo. Jo teh tuduh jalanna kejo. Kitu Supadulang jeung kejo. Contoh sanes siga gedong ngangkleung di Sagara ulah kapalangnya bela gedong ngangkleung di Sagara naon cenah can kapikir misalnya aya karek dikira-kira ieu pantesna teh nya tapi kedua aya data tina gedong ngangkleung tuluy aya dilalahna kapalang ulah kapalang eta kapal eta jadi kapal nu dimaksud ya kartosnya tak kitu mang gedong ngangkleung teh heulana ke aya anu nuduhkeunana anu mastikeun yen eta teh kapal gitu. Teu beunang di hurang sawah teu beunang di pikameumeut hurang sawah naon tah hurang sawah acan tapi geus aya kalimat teu beunang di pikameumeut hijikeun simeut wawangsalan ngaranna belut sisit sabadarat siang wengi kapirara ya belut sisit sabadarat belut sisit belut sisitan urang teh karek ngira-ngira beuki yakin pangira-ngira urang sanggeus aya kapirarai rai oh rai jadi belut sisit sabadarat ulah kapal non teh kapirarai siang wengi artina orai baheula orang diajar urang pan di SD orai cangkang eusi teh kitu abdi mah da diajarna kan mung dugi ka gerbang bah janten balik deui teh sakola teh lulus janten we kana wawangsalan ge poekeun karena Sunda ge atuh saware-saware buahnya ulah kitu kaos salin urang Batak tengah di bahasa Sunda mau ya pami janten MC ya bah di acara pengaosannya kaos teh MC teh Master of Ceremony ya wilujeng dongkap gitu lepat berarti jamannya hari pun bojo cenah eta kumaha damang cenah aduh seula nanyakeun pun bojo mah keur kasorangan atuh nya undak usuk eta ka asupna di urang masuk baliut nya banyak nah eta siga keur urang keur baturnya irah mulih teh cenah
rencana wangsul teh ya tapi nu bener nya tos tuang tak can neda teh cenah basa ti kamari ya can neda teh mun teu kaselang tadi cenah isuk-isuk abdi mah geus lapar artina tuang keur saha neda keur saha aya bahasa loma kitu teh dahar aya hukiat anu teu meunang dirobah babasan bahasa Sunda Gusti dituna kitu mah kitu we teu tiasa dirobah